bade ngabahas diantara tentang hormat ka kolot. Saacana urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti anu Maha Suci. Ibu bapak guru anu kusimkuring dipika hormat sareng rerencangan saperjuangan anu kusimkuring dipika cinta. Ijinkeun abdi ngabuka biantara ieu. Geus sabaraha taun urang dididik ku kolot. Arek aku arek henteu pasti kolot langsung selalu ngadidik urang. Urang kudu taat ka papatah kolot sabab papatah kolot penting pisan jang kahirupan urang. Salaku jadi anak, urang kudu hormat ka kolot, kudu nurut, kudu membantu. Urang kudu bisa nitipkeun diri salaku anak. Mung sakitu wae anu tiasa kusimkuring diucapkeun, hapunten pami seueur kalepatan, ditutup wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.